salina euy. Tah dirangkep we. Ayeuna teh poe Minggu bagian ngadata warga itu menang bansos. Cukup ya ada dengdek. Lah kacamata we. Yang nulis bisa teka tempo. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu nu kahiji imah Ibu Riris. Oh, nu ieu imahna euy. Punten. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Ih, Bapak baru tes ka dieu wae. Mani giat ieu teh. Mohon ya abi rusuh bade ngabagikeun kartu nu kamari. Terus dicarioskeun ieu ek cair cenah. Ieu teh bade dibagikeun kartuna. Ieu tadi dia we calikna aduh ieu teh. Manya tadi kita ke jero-jero acan. Lah di dieu we pa di lebat mata aya sasaha bilih jadikeun omongan ku tatangga sok we calik di dieu calik. Pak mangga. Aduh, boy teh. Aya ci kopi-kopi acan. Aduh, yuk. Beriris nya ini teh. Kayak kartuna. Oh iya. Ya kartuna bu ya. Ieu teh digesekna teh dinten enjing cenah. Eta mah ke mana we digesekna mah. Ieu teh sabaraha nominal lah, Pak? Mun asa lami pisan ti nu kamari. Ayeuna geus bulan sabaraha? Duka itu teh eusina mah teh dicarioskeun ti dituna. Ongkoh abdi da teu meunang nih. Jadi teu terang eusina sabaraha abdi mah titah ngabagikeun eta mah tugas ti ditu ti luhur nih ti pamarentah. Oh, muhunnya Pak. Ieu mah moga-moga masing aya tilu jijit mah ami kabeuli sagala. Mohon boyangan mun ieu nya mun cair. Eta aya adminan ka abdi 50.000 nya. Ke anterkeun ka bumi, da abdi bade ngabagikeun di kartu kanu sanesnya. Jadi dia mah teu meunang cai-cai acan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, lumayan atuh ai cair mah aya jeung meuli beas. Duh ayeuna kahiji Bu Riris enggeus. Ayeuna bagian Bu Ikok. Ono ieu imahna teh. Tapi asana teh eta apa? Cuma beunghar ieu teh dulu motor pabalatak sagala. Tinggal warung. Nah, hamunna atuh nya aing kumaha da ngabagikeun ngumpul. Assalamualaikum. Iya teh emas aya nu alus tapi murah, sagram gengan 1 juta. Mani urusan nu mahal aing mah, ieu emas geus loba. Duit loba, dibelikeun emas marurah, neangan nu mahal geura nu 6 juta sagram. Assalamualaikum. Saha deui nu ngageroan aing mah eta teh? Waalaikumsalam. Aya naon Pak RW ka dieu? Tuh boy aduh. Caliknya ada dari sini ya teh. Mangga calik. Tangan ini tuh ti dia. Yo. Bu, abdi teh salaku Bapak RW ieu ka dieu teh. Ieu bade masihkeun kartu ieu. Ieu teh enjing cenah nyandak artos eta teh kartu teh aya saladoan. Buka sabaraha eta saladona mah. Mun ayaan eta teh kendah ka abi mayar admin sebesar 50.000. Nah, ieu teh kartu naon? Kakaraeun. Ieu teh menang acisna seueur kitu. Nah nanyakeun duitna sabaraha-sabarahana. Padahal maca emang mah beungharna duit jeung naon ceuk aing mah. Eta teh Bu kartu merah putih. Duka sabaraha-sabarahana masalah dona. Tah ieu teh abi teh bade nyarios yeuh. Pan ada ibu mah jama gaduh nih. Ieu nu lain mah seueur nu butuheun atuh kumaha mun kartu ieu digilirkeun we ka jalmi sanes anu leuwih membutuhkan kumaha bunya. Cih atuh menyak dipasihkeun ieu mah tos hak abi ti dituna ge teu tiasa atuh abi ge ieu butuh bade meser emas yeuh. Jih eta ucu padahal mah kongkorong tak buat eta teh geus sagede naon teh sagede gelang leungeun eta ieu gelang cincin sagala ek meuli emas deui atuh jeung naon karunya da ti luhurna ge eta mah jeung meuli beas jeung meuli endog dengan sangun wakari itu henteu teh jeung meuli emas ieu eta mah jeung gaya hidup emas mah
tekaci ti dituna ge. Da ieu mah tos milik abi teh tiasa digilirkeun tos engke we Bapak mah dipasihan 500.000 sareng beasna, endogna, minyakna, tos tenang we. Alah, aing rek dibere 500.000, beuh dibere minyak, endog, beas. Mending kena berekeun kartuna. Nu sejenna kan 50.000 atuh. Teu nutup. Mohon atuh Bu eta malah kartu mah kanggo ibu we. Ngan eta oh nya tong hilap eta nu tadi tos dicarioskeun. Abdi bade ka nu sejen deui nya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Tah ai bagian ka saya teh. Ibu ai teh kieu yeuh duh. Jalanna teh nanjak. Karage katiluan geus leuseuh. Aya kitu euy. Aya kitu mina. Assalamualaikum. Punten. Waalaikumsalam. Ya Pak RW. Mangga tuh ka dieu calik. Jih, ieu tita tadi we mah ngabagikeun kartu nah tuh eueusan nu nyuguhan cai eueusan nu mere amis-amis acan teh. Ieu ya Bu, abdi teh ditugaskeun kanggo ngabagikeun kartu ya Bu. Ieu teh kartu nu aya saldoan bansos di luar teh ditu teh. Nya eta teh saldona teh terang sakumaha nama. Lan mun geus cair eta teh ka abi aya adminan 50.000. Itu ti Madi, iya ti Pak Broro. Ti Prabroro pan iya Jokowi mah kamari tos lengser neng digantikeun enak kuno baru Prabroro. Juara 1. Ieu teh kedah ka mana nyairkeun ada abi mah ieu teh kenging nu kieu teh nembe. Ah mah nya teu tiasa pan nu kamari ge meunang ibu teh ngan kartuna kasih bapakeun. Mah nya teu diberean duitna. Cihna salaki aing teh bebeja mah mungkin ka manakeun duitna nya. Mun atung ke digesek pamitos digesek ieu kartuna ka manakeun? Ieu mun atos kartuna nya kabikeun deui bari pasihkeun artos 50.000 ning tadi adminna. Ulah da abi rusuh tu ayeuna bagian ke bumi pakas lainnya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goblok salaki aing kamari menang bansos teh bebeja ka urang sugan edan salaki. Bagian ka bumi pakas lain jalanna semu hese dimantak jeblok gitu kena sendal. Nah, aya pakas lain. Pakas lain. Ya habis. Duh, ieu kabu teh hayam buat. Iya, kumaha ya Pak RW ya? Wayah kieu aya naon ya ka dieu? Abi ka dieu teh ieu ya pakas lain ngabagikeun kartu cenah. Enjing pakas lain ieu candak artos ka ditu tuh gesek ka mana we eta mah nya. Duh ka saldona mah sabaraha-sabaraha mangan mentos agesek eta engke ka abi ieu admin nih 50.000 dari batur ge osok kitu. Galib jeung batur. Oh, enjingnya ieu teh ngagesek na Pak RW. Ka mana nya? Sabaraha ieu saldo kira-kiranya? Seueur kitu. Duh, ka eta mah teu terang abi ge saldona mah sabaraha-sabaraha mah. Da abi mah teu meunang nih. Eta mah cek we eta enjing meuli nyandak. Abi da ayeuna rusuh bade mulang duh. Tos capek ka ditu tim mimiti teh ka dieu. Bono nyuguhan cai-cai acan nih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cing aya kudu ka mana nyairkeun aing mah. Kekaraeun aing menang nu kieu mah. Mah isuk we. Aduh, ieu teh ek mulang ngaliwat imah si Bojek deui ieu teh. Pade sok karunya teu meunang batur nu bareunghar meunang kartu isuk ngagaresek. Saha nu ripuh sok tara meunang teh. Tapi lah kumaha da eueuh di jalan. Libat heula ka dieu. Deh, Pak RW. Damang. Alhamdulillah. Calik Pak. Duh, mana tuh? Ya weh di mana Pak RW teh nyanyanak buku nganggo batik jika teh tos ieu nya tos sensus ieu teh Pak RW teh. Apa bade ka mana? Aduh, ieu kudu kumaha ngajawabna euy. Caritakeun kitu kitu nu sabenerna. Malah nalangsaeun kitu pada nu beunghar mamareunang manehna henteu. Bejakeun we. Duh, abi teh tas di ditu tuh. Nah, bagikeun kartu nih enjing pan ieu mareunang bansos batur mah. Carair enjing. Alhamdulillahirabbil alamin Pak RW. Ari kenging bansos mah atuh meureun pami kitu mah abi ge kengingnya. Deng jepiraku ya bumi ge pan kapungkur teh menang ka RT-an abi teh Pak RW. Manya atuh ayeuna teu dipasihan gitu teh bansos mah.
Ah, sapiraku. Aduh, da ieu teh. Kumahanya abinya di hostna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.